Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma 'alaihi kana. La tata'adda La tata'adda Ya Allah Niyata himmatika ila ghairihi Fal karim la tatakhatahu al-amal Kana usbukti Sopo Allahu Gusti Allah iku maujud wala syai'a lan ora nono sewiji-wiji iku maujud ma'ahu sarta Allah wa huwa lan utawi Allah al-ana ing dalem mongso iki iku alama netepi ing atase perkara alaihi kang bukti ma iku alaihi ing atase ma kana bukti Allah alaihi kang ikut tetep ing atase ma kana bukti Allah la tata'adda ojo ngliwataken sira niyata himmatika ing niat himmah sira ila ghairihi maring liyane Allah pal karimu mangka utawi dat kang loman iku la tatahatahu ora ngelangkahi ing karim opo al amalu piro-piro angan-angan Allah nalika basiroh urang tos terbuka ibu-ibu tong ngobrol ibu-ibu nalika basiroh urang geus terbuka nalika panon hate geus terbuka teras urang wusul ka Allah urang lebet kana hadrohna Allah maka urang moal nyaksikeun anu wujud kecuali Allah unggul sekali deui nalika basiroh urang geus terbuka panon hate urang geus terbuka maka urang moal nyaksikeun anu wujud kecuali Allah unggul. Lamun urang geus wusul ka Allah, geus nepi ka Allahna, geus duhul, geus lebet kana hadrohna Allah. Pami kamari nya rebo kamari disebutkeun urang geus dugi kana hakikatul basyirah. Ya Allah. Kana hakul basyirah. Ya Allah. Tapi ye urang dikir teh nya. Urang dikir teh keur ngabukakeun basyirah urang. Di antawisna fungsi dikir teh keur ngabukakeun basyirah urang. Keur ngahurungkeun basyirah urang. Ya fungsi dikir teh. Di antawis fungsi dikir teh keur ngahurungkeun basirah urang, panon hate urang, keur ngabukakeun basirah urang.
Allah mereka urang dua paningali dohir paningali batin. Ta anu kudu leuwih dipungsikeun ku urang paningali batin basiroh. Sabab paningali dohir mah loba nipuna. Sabab paningali dohir mah ngan saukur ningalina teh kana cangkangna. Maka paningali dohir itu loba nipuna ka urang. Ta anu kudu dipungsikeun ku urang basiroh panon hate. Sabab basiroh nalika geus hurung, nalika geus terbuka, bakal nyaksikeun, bakal ningali teh eusina. Anu katingali ku basiroh mah eusina, jerona. Ya, jerona. Ta tepika ya, nyaksikeun ketika geus nepi kana hakul basiroh. Geus terbukanyaan basiroh urang paningali hate urang. Urang geus nepi ka Allahna, geus wusul ka Allahna, geus lebet kana hadrohna Allah. Maka eusina intina sakabeh perkara itu ngan saukur Allah hungkul. Ya, nyaksikeun wujud teh Allah hungkul. Maka orang nyaksikeun ketika nyaksikeun naon wae perkara salian ti Allah, maka anu kasakseni ku urang, anu katingali ku urang gerakan Allah. Nu katingali ku urang masyiahna Allah, skenario na Allah. Nu katingali ku urang bageurna Allah, nyaahna Allah. Rahman Rahimna Allah. Nu katingali ku urang ngurusna Allah, ngaturna Allah, ngajamina Allah. Nu katingali ku urang kabeh ge nurna Allah. Alias urang bakal nyaksikeun teu aya anu wujud kecuali Allah. Ya. Teta. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Taya pentingna urang zikir. Pikeun nyaksikeun Allah hungkul. Namun urang geus katingali ku urang nya, namun geus katingali ku urang Allah hungkul, moal aya repot. Moal aya rungsing, moal aya bingung, moal aya kasieun, moal aya kahariwa. Namun geus katingali Allah hungkul. Sabab ketika katingali Allah, otomatis katingali sifat-sifatna Allah anu mahmudah, anu sae. Ya, ya Allah. Moal rungsing, moal bingung, moal aya kasieun, moal aya karempan, moal aya kahariwang, moal. Kulillah, ya. Surah Allah, kulillah, ucapkeun ku anjeun Allah. Kulillah, ucapkeun ku anjeun Allah. Jadi diucapkeunana lain saukur kulisan, tapi diucapkeunana ku hate. Alias tekadkeun, yakinkeun Allah hungkul. Allah teu aya salian ti Allah. Allah Rabbi Karim. Ya segala sesuatu anu katingali kasakseni ku urang ye di antinya makhlukna Allah itu semuanya bercerita tentang Allah. Ya. Semuanya bercerita tentang Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Semuanya cerita salian ti Allah. Teu cerita kecuali cerita anak Allah. Ya. Teu aya gerakan kecuali gerakan Allah, teu aya rencana kecuali rencana anak Allah. Sadayana jadi bukti jamalna Allah. Sadayana jadi bukti indahna Allah. Sadayana jadi bukti gagahna Allah, agungna Allah. Sadayana jadi bukti sampurnana Allah. Adinya
Allah Rabbi Karim. Ya, basirah orang sebuah indahnya indah. Indah hirup tanya sih. Jadi nah hirup teh moal aya repot, moal aya riweuh, sok sanajan dunya ku Allah diciptakan dengan sifat repot riweuh. Ya. Lamun urang geus nyaksikeun Allah hungkul. Sok sanajan dunya itu ku Allah diciptakeun dengan kariweuh dengan karepot. Dunia itu ku Allah dijadikan tempat nakariweuh, tempat nakarepot. Lamun basirah urang geus terbuka geus nyaksikeun Allah wungkul, urang moal mangihan kariweuh jeung karepot. Allah Rabbi Karim. Moal indah hirup teh. Ya. Da dugi ka kadituna deui. Efekna teh buahna teh. Moal aya nu dianggap penting kecuali Allah hungkul. Bahkan lamun bingung oge, bingung teh ku Allah, lain bingung ku perkara salian ti Allah. Ya. Teu anu dianggap penting kecuali Allah hungkul. Teu anu dipikahayang ku urang anu seukur Allah hungkul. Teu anu jadi tujuan ku urang anu seukur Allah hungkul. Matak para ahli makrifat itu, ya, para ahli makrifat jalma-jalma geus wusul ka Allah, geus lebet kana hadrohna Allah, teu hayangeun surga. Ya, komo hayangeun loba duit mah teu. Ya, teu hayangeun surga. Nuh dipikahayangna ngan seukur Allah hungkul. Ketika berhadapan dengan segala sesuatu, balikna ka Allah hungkul. Lamun teh mangihan kariweuh karepot, balikna teu ka salian ti Allah, tapi balikna ka Allah. Tuh. Henteu aya tetegenan ka salian ti Allah, teu aya gumantung ka salian ti Allah. Allah Rabbi Karim. Lamun curhat ge ka Allah, ngeluh ge ka Allah, gitu. Lamun teh mangihan kariweuh karepot. Jadi curhatna teh lain ka salian ti Allah, tapi curhatna teh ka Allah, ngeluhna ka Allah. Gitu. Lamun teh mah barang penta na ge ngan saukur ka Allah. Allah Rabbi Karim. Ya. Ta Allah ya, wujudna Allah nu ayana Allah hungkul teh anger teu robah. Ya, teu robah. Ya Allah. Ya. Teu robah Allah itu. Kitu tiba heula. Dugi ka ayeuna kitu Allah itu. Ek di mana wae kitu di sarua Allah teh. Anger Allah mah kitu. Nu aya Allah hungkul erek urang cicing di mana wae, erek urang cicing iraha wae, Allah mah anger kitu. Nu aya teh ngasaukur Allah hungkul sabenerna erek urang cicing di mana wae oge. Erek urang cicing di mana wae, erek cicing urang iraha wae, Allah itu anger kitu. Anger nu wujud teh nu aya teh Allah hungkul. Ya. Tuh, matak kanallahu wala syai'a ma'ahu. Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah itu wujud. Allah itu aya. Wala syai'a ma'ahu. Eueuh perkara salian ti Allah. Eueuh perkara salian ti Allah. Bahkan kamari nih ya, disabit, sering disabit bahkan. Perkara salian ti Allah itu eueuh. Bahkan perkara salian ti Allah itu teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Ari urang sok kadang-kadang ya, kadang-kadang emang umumna kitu jelema ku sabab basirohna geus terbuka. Naon? Ku sabab basirohna masih keneh tertutup, can terbuka,
Ketika yang harapan masalah, neangan solusi itu lain ke Allah. Neangan solusi itu lain ke Allah. Nalika basirohna can terbuka, nalika can yaksikeun Allah unggul, ketika yang harapan masalah, neangan solusi lain ke Allah. Lamun hese duit, aduh sugan kudu ka Arab ya. Marukna Allah teh beda gitu di Arab jeung di Indonesia. Sugan kudu ka Malaysia, sugan kudu ka Singapura, nah beda gitu Allah nah di Singapura jeung di Indonesia. Ya Allah. Di mana-mana Allah itu sarua. Erek irahawai Allah itu sarua gitu-gitu kene nu aya itu Allah wungkul. Terus lamun urang geus ningali sifatna ya di antara sifatna Allah atanapi asmana Allah teh arojak. Erek di mana-mana ge Allah mah tetep ngarizkian. Erek urang cicing di Indonesia, erek cicing di Bojong, erek cicing di Arab, erek cicing di Amerika, tetep Allah itu arojak. Oge tetep anu ngarizkian ka urang ngan saukur Allah hunggul lain salian ti Allah. Di mana-mana ge urang cicing. Urang sok salah wae nya kusabab tadi teh masalah basirah ca urang can terbuka. Masalah basirah urang can terbuka. Disangkana ketika cicing di Indonesia mah Allah teh teu ngarizkian. Rizkin Allah teh ayana di ditu di Arab, di Dubai, di Singapura, di Amerika, atau lamun di Indonesia di Jakarta. Di Bojong Allah tengah rizkian gitu. Di Cianjur Allah tengah rizkian gitu. Di Ciawi Tali Allah tengah rizkian gitu. Allah Rabbi Karim. Ya. Allah. Ate orang sok terpengaruh ku situasi, ku kondisi, ku waktu. Da ayeuna mah keur usum corona atau keur usum paceklik jadi hese duit. Allah mah sarua beungharna erek usum ngaramet, erek usum panen, sarua beungharna Allah. Sarua ngarizkian Allah mah. Erek usum hujan, erek usum halodo, sarua Allah ngarizkian ka urang. Urang sok terpengaruh ku sabasirna can eta teh. Aduh aya mah usum ngiji. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Ya Pak anu boga waktuna ge ieu nu boga waktuna, anu boga kondisina, anu boga situasina, anu nyieuna bahkan. Ya. Nu nyieun waktuna, nu nyieun kondisina, nu nyieun situasina, nu nyieun tempat teh Allah. Allah Rabbi Karim. Ya. Kana Allahu wala syai'a ma. Allah itu anger kitu irah-irah oge. Teu mimiti urang lamun teh mengingali urang nya, teu mimiti urang dilahirkeun tapi ka urang ke asup kana liang kubur tetep Allah mangarizkian. Tetep Allah itu Ar-Razzaq, tetep Allah itu Al-Kafi. Tetep nu ngarizkian itu Allah unggul teh salian ti Allah. Tetap Allah itu Al-Wakil. Teu anu ngurus salian ti Allah, teu anu ngatur salian ti Allah, teu anu ngajamin salian ti Allah. Allah Rabbi Karim. Ya Allah huwa al-ana ala ma alaikan. Allah itu anger kitu. Ya. Anger kitu nu aya teh ngan seukur Allah hungkul la maujuda illallah. Nu bageur teh ngan seukur Allah hungkul. Ketika nu aya salianti Allah nya, nu aya teh non teu aya nu wujud salianti Allah.
Ketika orang yakin kasakseni ku basiroh orang, nyaksikeun basiroh orang bahwa teu aya nu wujud salianti Allah, teu aya nu aya salianti Allah, nu aya teh Allah wungkul, berarti nu bager ge Allah wungkul. Nu ngarizkian ge Allah wungkul. Anu ngajamin, anu ngatur, anu ngurus urang ge Allah wungkul, teu aya salianti Allah. Nu nyukupkeun ka urang ge Allah wungkul. Allah Rabbi. Da kita alit teu robah-robah. Tim itu orang gubrag ke alam dunia, tapi ka orang paeh oge kitu sarua Allah teh kitu. Allah ya. Nah, talamun urang geus basirah urang nyaksikeun kitu. Nyaksikeun nu aya teh Allah wungkul. Teu aya nu wujud salianti Allah. Urang nyaksikeun nu bager teh Allah wungkul, anu maha ngatur, nu maha ngajamin teh Allah wungkul. Ya, nu ngarizkian teh Allah wungkul, maka urang moal ngalengkahan ka Allah. Ya, moal ngalengkahan Allah. Ari urang pasok umumna jelema termasuk urang ieu nu ngamaya wakil, kadang-kadang lain kadang-kadang seseringna Allah teh dilengkahan dilewatan. Allah teh dilewatan. Ketika yang harupan kariweuh, pangabutuh, masalah, sugan kudu ngajual sawah. Mang Firman teh. Ya Allah. Allah nama teu usaha kudu usaha naon ieu teh. Kan asbab eta teh. Balikna teh lain ka Allah. Allah nama dilewatan. Allah nama dilengkahan. Allah nama teu direret. Allah na teu direken. Allah matutu la tata'adda niyata himatika ila ghairihi. Kade. Ya, tu ya sering Ibnu Athaillah kade. Anjeun ulah ngaliwatkeun himmah anjeun. Himmah teh naon? Kahayang, usaha, tarekah, asbab, solusi. Kade anjeun ulah ngaliwatkeun himmah anjeun ila ghairihi kasalianti Allah. La tata'adda niyata himatika ila ghairihi. Kade anjeun ulah ngaliwatkeun kahayang anjeun, usaha anjeun, solusi anjeun, asbab anjeun ila ghairihi kasalianti Allah. Ya Allah, lamun urang boga kahayang, urang boga masalah, balikeun deui ka Allah. Kitu ulah kasalian ti Allah. Laporkeun ka Allah, ulah kasalian ti Allah. Curhatkeun ka Allah, ulah kasalian ti Allah. Jadikeun ku urang ye, tekadkeun dina hate urang bahwa Allah itu sabab sakabeh perkara. Ya. Allah teh sabab sakabeh perkara. Allah teh jalan sakabeh perkara. Allah teh solusi sakabeh perkara. Allah teh jawaban sakabeh perkara. Nah, ya Allah. Ya. Allah teh jadikeun Allah teh jawaban sakabeh perkara. Jadikeun Allah teh solusi sakabeh perkara. Jadikeun Allah teh sabab sakabeh perkara. Kade Allah ulah sampai ke urang teu direken. Kade ulah sampai Allah ku urang dilengkahan dilewatan. Panu bageurna ge Allah hungkul kade ulah neangan anu bager salianti Allah. Nu ayatnya Allah wungkul berarti nu bageurna ge Allah wungkul, nu nyaahna ge Allah wungkul, nu ngarizkiana ge Allah
wungkul, anu nyukupkeun lagi Allah wungkul. Maka Allah na atuh tah. Ulah sampai teu direken, ulah sampai urang teu dipalire, ulah sampai ku urang diliwatan dilengkah. Urang ulah neangan anu bageur salian ti Allah. Ulah neangan anu ngarizkian salian ti Allah, ulah neangan anu nyukupkeun salian ti Allah. Ulah neangan anu ngajamin salian ti Allah. Ya Allah, urang neangan jaminan ka bank palisi. Allah, sakolakeun ieu STNK. Sakolakeun sertifikat. Ya Allah. Boga pangabutuh teh eta we. Sertifikat ye. Allah na eueuh. Ketika aya pangabutuhnya urang kitu kan. Buat butuh rada badag. Duh aya sertifikat ye. Urang sakolakeun lumayan ka BRI. Urang sakolakeun ka Mandiri. Ya Allah. Kadang keur mentok lamun tukang usaha mentok eueuh modal. Naon anu kudu disakolakeun? Allah Rabbi Karim. Tapi kan eta STNK tatangga dipenta da diinyeum heula. Sertifikat dulur diinyeum heula eta. Allah Rabbi Karim. Ari Allah na ka mana? Allah Rabbi Karim. Kan nungguan panen heula. Teman-teman Karawang gitu teh. Kan nungguan panen heula. Aduh. Ya Allah. Jadikan Allah itu modal ti Allah. Ya. Lamun aya Allah hungkul, berarti teu aya nu bisa ngamodalan ka urang kecuali Allah. Teu aya nu bisa jadi modal pikeun urang kecuali Allah. Allah Rabbi Karim. Ya Allah. Ya. Tak urang biasakeun ya, biasakeun urang munajat gitu. Anta wahdaka la syarikala. Gusti wungkul teh anu sanes. Biasakeun urang ngobrol jeung Allah gitu, biasakeun. Ya biasakeun walaupun urang can terbuka basiroh urang ya dibere ilmu ku abdi. Pangopa. Ya. Jadi cara ngadua ka Allah itu gitu. Munajat ka Allah itu anta wahdaka la syarikala. Gusti wungkul. Gusti wungkul gitu. Walaupun orang masih kena aya ragu, aya ngarerer salian ti Allah, biasakeun dina hate urang, gerenteskeun dina hate urang, ucapkeun ku hate urang. Lamun perlu bantuan ku bibir urang. Anta wahdaka la syarikala. Gusti wungkul teh anu sanes. Gusti wungkul anu bisa nulungan ka abdi teh anu bisa nulungan ka abdi salian ti Gusti. Gitu. Gusti wungkul anu nyaah ka abdi teh anu nyaah salian ti Gusti. Gitu. Gusti wungkul anu bakal bisa ngajamin kana hutang abdi, anu bakal bisa ngalunasan hutang abdi. Moal anu bisa ngalunasan kana hutang abdi salian ti Gusti. Itu anta wahdaka la syarikala. Anta wahdaka la syarikala. Gusti wungkul. Nah gitu. Kurang nurutan munajat jalma-jalma anu geus basirohna terbuka. Gitu. Di antaranya kitu munajat jalma-jalma anu geus basirohna terbuka itu gitu. Anta wahdaka la syarikala. Gusti wungkul teh anu sanes. Gusti wungkul teh anu sanes. Ngecerit ka Gusti gitu. Dan emang moal bisa salian ti Allah itu moal bisa nulungan ka urang. Ya. Yeah. Salian ti Allah itu moal bisa nulungan ka urang, awas. Cing yakin. Salian ti Allah moal bisa nulungan ka urang. Salian ti Allah moal bisa ngarizkian ka urang. Salian ti Allah moal bisa nyukupkeun ka urang. Salian ti Allah moal bisa ngajamin ngalunasan hutang urang. Salian ti Allah moal bisa nanaon. Teu bisa nangan syukur Allah unggul. Ya Allah. Aya dawuhan Kangjeng Rasulnya, wa'lam. Dimitan ku wa'lam. Aya dawuhan Kangjeng Rasul. Wa'lam kanyahokeun ku anjeun
annal ummata lawistama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Kanyahukeun ku anjeun saestuna umat sagolongan jelema lamun teh kumpul kabeh lawistama'at lamun kumpul ala ayyanfa'uka bisyai'in erek mere manfaat ka anjeun ku hiji perkara lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Moal bisa mere manfaat ka anjeun ku hiji perkara kecuali ku perkara anu ku Allah dipastikeun bakal manfaat ka anjeun. Wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Lamun teh mah jelema kabeh kumpul erek ngamadaratkeun ka anjeun ku hiji perkara kabeh moal bisa ngamadaratkeun ka anjeun kecuali ku perkara anu ku Allah dipastikan bakal madarat ka anjeun. Kanyahokeun ku anjeun wa'lam. Allah Rabbi karim. Ya. Gusti wungkul anu bakal bisa nulungan ka abdi Gusti. Walaupun geus satingali kurang asbab dohirna. Awas. Walaupun secara dohirna geus satingali kurang asbabna. Asbab dohirna awas tong direken eta tong direret Allah hungkul direret. Sabcantang tu. Sosana secara dohirna ieu bakal ieu menjanjikan ieu geus katingali kurang bakal pihasilina cantang tu. Cantang. Allah Rabbi karim. Tanya aya kasauran tadina kasauran ulama ya dina tengahna di paling handapnya haramun tuh bahkan haram. Haramun alaman wahadallaha rabbah wa afradahu ayajtadiya ahadan rifdan. Tadina tengahna ya, dina tengahna di palih jajaran paling handap. Haramun tadina siiran ya. Haramun alaman wahadallaha rabbah. Haram tuh ya Allah. Haram pikeun jalma anu nauhin haram pikeun jalma anu nauhidkeun Allah sebagai pangeranna ayajtadiya ahadan rifdan menta tulung kasalian non kasalah saurang salian ti Allah. Haram. Iya. Lamun orang iman ka Allah. Ya, pan orang iman lain. Iman teu atau henteu? Allah Rabbi karim. Orang iman teu? Lamun orang ngaku iman, ya. Haram pikeun jalma anu nauhidkeun Allah sebagai pangeranna, pikeun jalma anu nunggalkeun Allah sebagai pangeranna, menta tulung ka salah sahiji jalma salian ti Allah. Menta tulung ka salah saurang salian ti Allah. Allah Rabbi karim. Haram. Haram. Ya, ya otomatis ya lamun haram menta kasalian ti Allah. Terus ketika orang boga rizki, orang nekadkeun eta rizki teh ti salian ti Allah. Sok sanajan dohirna halal pada hakikatna haram. Lamun urang katingali ya rizki anu katarima ku urang katingali asbabna Allah nate katingali teh asbabna we itu. Urang boga duit teh kusabet usaha urang. Sok sanya usaha urang halal itu haram pada hakikatna tah rizki di dahar ku urang teh. Allah Rabbi karim. Hayo sia. Salila ieu teh ngadaharan duit haram bae nya. Ngadaharan beas haram we. Sojan tina pare tina sawah urang sorangan. Urang nekadkeun ieu hasilna teh kusabab pupuk, kusabab diurus ku urang. Allahna teu pati katingali. Tah haram pare na teh haram. Allah Rabbi karim. Beratnya.
Itu istighfaran, astagfirullahaladzim. Saya iya tengah dahar duit anu haram geningan. Sugan teh halal. Allah Rabbi karim. Ya, rizki anu sakit deh. Rizki anu kata ngarima ku urang ketika Allah nak katingal, teu katingali tapi nu katingalina asbabna sok sarian dohirna halal, komo haram meureunana. Sok sarian dohirna halal pada hakikatna haram. Allah Rabbi karim. Ayo orang rame-rame istighfar. Allah Rabbi. Karek apa? Allah Rabbi. Orang numpak motor haram. numpak mobil haram. Pakai pakaian haram. Ya Allah Rabbi karim. Ya, tengah tinggali Allah na jadi haram. Ya. Allah. Ya tapi sanes hartosna urang ulah usaha awasnya. Ya macam tong usaha ya. Tong menta tulung ka jelema ieu mah. Sanes awas. Dohirna mah hek we kumaha wae nu penting ulah bertentangan jeung aturan syariat. Erek urang usaha, erek menta, erek nginjem, hek wae. Ka Bank KBRI nginjem. 1 miliar sugan. Ngan awas ulah sampai katingali ta duit nu 1 miliar ti BRI teh eta teh hasilnya kolakeun STNK, hasilnya kolakeun sertifikatana. Kudu katingali ku basiroh urang duit anu 1 miliar ieu teh ti Allah. Asbabna tong direken ku basiroh urang. Asnya ya, bisa jadi teh usaha ya. Aduh, aing bahaya ya. Aduh kayak beki jam bendun pemajikan Mang Firman. Teu usaha mah. Aduh, bahaya ya. Beki picaritakeun tatangga. Salah berarti orang ulah minabal asbab pigawe asbab mah usaha mah pigawe. Lamun teh mah perlu menta ya menta we. Nginjem ya nginjem gitu. Cing badag sakalian nginjemna ka BRI, ka Mandiri. Tong kagok tong sarima 1 juta. Sieun teu kabayar. Nah marukna beda gitu nu mayarna 1 juta jeung 100 juta. Ya. Beda gitu nu mayarna lamun urang nginjem 100 juta jeung nginjem 1 juta beda nu mayarna gitu. Sarua eta kene tong kagok Mang Andri mun nginjem nya. 500 juta gitu. Tong kagok. Allah. Ai dibere mah kubangna ku Allah dikeresakeun beang mere ka urang. Namun tadi keresakan baterai bagian urang. Dasar uang. Hutang 1 juta nu mayarna Allah, nu bakal bisa nulungan ke urang Allah. Hutang 100 juta nu bisa mayarna Allah, nu bisa nulungan ke urangna Allah. Hutang 1 miliar nu bisa nulunganna Allah. Karena tong di ieu nya urang kadang-kadang ka hijab ya. Da ieu mah murah. Ieu mah mahal. Awas. Murah mahal ge sarua ku Allah kan. Anu cek urang murah, anu cek urang mahal, sarua menang Allah kene. Ulah kajebak ku istilah murah jeung mahal. Ya. Ulah kajebak ku istilah gampil jeung hese. Pikeun Allah itu teu aya nu hese. Pikeun Allah itu teu aya nu badag kabeh geleutik. Pikeun Allah itu teu aya nu hese kabeh ge gampil. Ya Allah.
ulah kajebak eta ulah kajebak. Ya, ngan secara dohirna nyangke secara ieu nama ya. Secara dohirna, secara hak termasuk secara hakikat kumaha bagian ti Allah we deui awasnya. Ma asobaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Perkara anu ku Allah geus dipastikeun keuna ka anjeun pasti bakal keuna moal henteu keuna. Perkara anu ku Allah geus dipastikeun moal keuna ka anjeun pasti moal keuna, moal jadi keuna. Atak balikeun deui ka Allah, pasrahkeun deui ka Allah. Gitu ya. Tuh la tata'adda niyata himatika ila ghairi fal karim la tatakhatahu al ama. Ari anu bagir mah moal dilengkahan, moal diliwata. Sok urang geranya. Ieu sara dohirna ieu sara dohirna. Lamun urang boga pangabutuh di teangan ku urang, anu dideukeutan ku urang, anu disampeurkeun ku urang nu saha? Nu koret anu bageur. Nu koret nu bageur. Nu bageur. Cing ayeuna aya teu nu leuwih bageur salian ti Allah. Nah, atuh ari Allah diliwata. Allah Rabbi Karim. Ya, orang lamun boga pangabutuh datang teh kanu berehannya. Lamun boga pangabutuh datang teh kanu berehan, kanu bageur. Cing aya teu nu leuwih berehan salian ti Allah. Cing aya teu nu leuwih bageur salian ti Allah. Cing aya teu nu leuwih loman salian ti Allah. Terus urang lamun boga pangabutuh neangan teh anu boga duitnya, nu beunghar. Si eta mah boga duit nyage bageur. Oh, pandangan nu beunghar heula sarjana koret oge. Asugan udah setempat beungan suganan. Saya mah bejana keur ceuyah keur baseuh. Ayeuna sarjana apal urang teh rada koret eta teh disampeurkeun we ku urang. Cing aya teh aya pertanyaan anu leuwih beunghar salian ti Allah. Allah Rabbi Karim. Ya Allah, Rabbi Karim. Allah. Entong lah ulah nu leuwih beunghar atuh. Aya teu nu sarua beungharna jeung Allah we teh. Ulah nyakeun leuwih beunghar. Aya teu nu sarua beungharna jeung Allah. Aya teu anu sarua bageurna jeung Allah aya teu. Bisa leuwih mah bisa setting bisa. Allah Rabbi Karim. Ya. Nah, ari Allah na urang dilengkahan we diliwat. Ya Allah. Komo kurang namun di talung tik deui. Nu aya teh Allah hungkul berarti nu leuwih deukeut ka urang ke Allah nu deukeut ka urang ke Allah hungkul. Cing aya teh nu leuwih deukeut ka urang salian ti Allah. Allah Rabbi Karim. Allah Rabbi Karim ya. Allah ya. Da orang biasakeun munajatnya la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak Gusti. La ilaha illa anta teu aya nu bisa pangmayarkeun hutang salian ti Gusti. Gitu maknana la ilaha illa eta teh. Ya, manana la ilaha illa anta teh teu aya nu bisa mayar hutang salian ti Gusti. Allah Rabbi Karim. La ilaha illa anta teu aya nu bisa ngamodalan salian ti Gusti. Itu dalam tukang usaha ya. Allah. Itu mana la ilaha illa anta teh? La ilaha illa anta la ilaha illallah. Teu aya nu bisa pangmayarkeun hutang salian ti Allah. La ilaha illallah. Teu aya nu bisa ngamodalan salian ti Allah. Allah Rabbi Karim. Allah unggul. So orang biasakeun biasakeun orang ngobrol jeung Allah, munajat ka Allah.
La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Tadi hati orang biasa. Ya. Bahkan surah Kanjeng Rasul, afdalu du'ai wa du'ail anbiya min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pang utama-utamana doa kaula jeung doa nabi-nabi sampai meh kaula ieu surah Kanjeng Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Namun disingkat anta wahdaka la syarikalah. Bayangkeun Allah itu berhadapan jeung urang. Bayangkeun urang teh selalu berhadap-hadapan jeung Allah. Kitu bayangkeun urang teh. Ya. Ya, bayangkeun. Allah itu berhadap-hadapan jeung urang, urang teh berhadap-hadapan jeung Allah. Bayangkeun selalu urang teh aya di hareupeun Allah. Mata munajatna kitu pemunajatna. Anta wahdaka la syarikalah. Gusti wungkul teh aya nu sanes. Itu. Oh, selalu bayangkeun eta, bayangkeun. Bahwa urang teh selalu aya di hareupeun Allah. Bahwa Allah teh selalu aya di hareupeun urang. Bahwa Allah teh selalu babarengan jeung urang. Terus geus kabayang kitu, ucapkeun ke urang, anta wahdaka la syarikalah. Gusti wungkul teh anu sanes. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Itu. Jadi teu kudu loba bahasa ka Allah, cukup kitu we, cukup itu. Teu kudu loba bahasa. Namun basirah orang geus terbuka, orang geus usul ka Allah, geus lebet kana hadrahna Allah, geus nyaksikeun Allah hungkul teu aya salian ti Allah. Cukup munajatna kitu. Tah walaupun orang can terbuka basirahna, ayeuna turutan jalma-jalma geus terbuka basirahna kitu. Anta wahdaka la syarikalah. Gusti wungkul teh anu sanes. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Gitu. Allah. Sabun kayak awasnya bahaya ya lamun teu katingali Allah. Nah jadi haram. Awas. Rizki anu katarima ku urang lamun teu katingali Allah na jadi haram. Sok sanajan dohirna halal. Komo nu haram. Jadi lipateun. Jadi double. Lamun anu dohirna haram mah jadi double haramna. Haram secara dohir, secara fikih, haram secara tauhid. Nah. Allah Rabbi. Ini bisik gitu, ya bisik gitu. Orang beriteras orang istighfarannya, masih kenekeun Gusti. Kamu musyrikan urang, karaguan urang ka Allah teh masih kene kandel pisan. Terus orang istighfaran, Allah Rabbi karim. Ya. Oh sekali denya sanes berarti urang ulah ninggalkeun asbabna ku urang dipidamel ngan ulah direken ya pamita mah urang bagian dina asbab, bagian dina usaha, bagian dina kasab sok jalankeun ngan ulah direken asbabna, ulah direken kasabna ku urang. Ya Allah. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan wallahu a'lam bissawab.